diuk. Di mana we gekna saya mah? Hapunten we. Rai Gatot Kaca kirang sopan rupina. Keke, aya lagi. Ayo aja. Berlanjut yang ngomong ini terus. Orang anu salsewe low. Tong make hai. Sembah kapihatur. Lah. Bejana apa pamane gering? Lah bejana apa pamane gering? Sumuhun kulan 2 sasasi satengah. Naon pajakina? Naon pajakina? Panjawatna tidak bareuh kula dina juru socana palih katuhu kulan. Bener. Bener. Lah. Hayang diterjemahkeun. Hayang bener henteu geuringna. Leres. Jadi gaib tidak malah jadi. Naon ngaranna pajakina naon ngaranna? Lah, ngaranna pajakina naon? Lah. Aya juru basa we. Naon cenah panyakitna? Duka julean. Berduka. Incok gitu kan. Dimas, Allah. Aya kajadian naon? Nyuhunkeun laporanana dupi paman Arjuna. Asan, can panggih ku kang oge. Kangjeng Rama asan dikotektak can anggeus kaayaan di jero. Di lapisan mi kaopat bisi ieu mah. Tahu. Ieu teh katurug-katutu kaayaan negara. Naon deui? Nguningakeun Uas Semar teu damang. Geus apal tadi? Layang jamus kalimus sada neme teh aya anu ngiwat. Layang jamus anu ngiwat. Dau. Pusaka lambang kanggo nagara. Dau. Wih. Bener heula, semohon. Hayang teh ka aing mah tong nanya. Susah ngajawab Kang. Mudah-mudahan ya kadang-kadang moal tabdi. Jantungeun aing mah ya. Lemah jantung. Nanging dikersakeun layang jamus kalemu sada parantos hasil di ku Batara Kresna. Beunang deui. Kandenan. Nuhun. Sawangzuna. Eta ku ceulina juragan itu kaca meuni cepet. Da aing melila lambat teh. Eta ku silih ajen. Ku silih ajena aing mah. Eta kalaceuk nepi ka duh ramah tamahna isi dawala ka aing. Hormat. Sajabana teh campelak teh puak pahok di kain ieu. Boga ka Bogoh ge dipiheulaan. Eta aya aing boga ka Bogoh da dipiheulaan geus eta. Aya kitu. Ku Batara layang jamus kalemu sana geus beunang deui. Parantos nanging musuhna barang-barang dicangkalak teh abus ka jero taneuh. Dau. Wih. Kajero ka itu kadap. Dau, tenang. Atuh supaya jelas macana uningakeun pindang naon di kapal teh. Lain pindang goblok tenang. Oh, tenang baneng. Waduh. Lompat ke handap tenang Dimas. Sabab geus abus kana daerah kakawasan akang. Wilayah akang. Ngan bisi eta diudag ti handap bisi ngapung ka luhur, jaga di luhur. Siap, Kang. Pot. Jadi dia. Jaga di dia. Sapertos bisul kulan. Edan siang mana karep poe ngomong teh. Naon nanyakeun penyakit bapak aing naon bisa. Teuing cerina teh sia teh. Eta ku gancang teuing atuh ah. Asa sia wang aing. Lah, siap di dia, siap. Tah eta. Cepat maneh. Siap. Lain ka Akang nih ditanya atuh. Lain bukan batur we. Ai kaluhur. Dawuh, akang kalap, ya bareng, siap. Hayo, ya.
baroga kendaraan ai budak ka sakolakeun budakna jujur taramat didikanana budakna jujur pokok tina sopan santun ramah tamah antara dulur jeung baraya teh meuni ieuteungeun beuturutan ku sia dalan ceuk na pinuh ku wibawa atuh da wah atuh da terhormat mah aya ajeunana ai lanceukna ku leuheu bari jeung bangsa urang pertikeun naon dewek anterja kuring Gatot Kaca pantes adi jeung lanceuk carita nu bieu teh urang pertikeun ayeuna ku dewek dewek anterja si lain Gatot Kaca sapertina gidig wah gidig Dimas nyemah kuring nyemah semah kape ngagerem heula kumaha ngageremna la ilaha illallah ara sieup sok pika ceper gitu Ayo beli sore nu nyiram tuh. Ngan sia kapok nu nabuh ka sia. Pengen dengan dua kalian. Pengen mau datang deui. Paingan kedua kalian mah ku gamusan ini. Da si anak itu. Dia buat tapakna mah. Sok. Gedean volume teh. Sok. Tah deukeut euy. Seutik deui ngan kurang bener. Alah. Seutik deui teh kari naik. Tanagaan. Alah, seutik deui teken. Da bisa geura sok. Tah eta geuning. Eta powerna teken. Seutik deui. Alah, deukeut euy. Alah seutik deui. Kurang bener gersok. Wow. Sore sapi lapar. Nah, seutik deui teh. Naon? Daek sakitu heug sia teu kajeun. Sok. Dola tong nyaan siapa kitu ah. Heuh atuh da nya batur ti haharegang teh kala disuntrungkeun. Kemarin nyapertikeun. Kan mah da biasa da ieu memertikeun. Oh sok atuh. Da mertikeun atuh kan bae teh kudu. Dimas. Allahu Akbar. Eta genggerong nepi ka kitu turunan ti saha di sia. Kekeun bae mertikeun sok atuh. Dimas. Sada sapi. Tong disangseurikeun wae atuh. Da ieu mah tuh ara. Da nyapertikeun atuh ieu. Aya naon kajadian naon Dimas? Nu mawi teh aya naon. Wah, atuh moal dituluikeun. Tamat da wala. Atuh euy da wala sakedeung euy. Moal bisa banyak. Ai ku batur butuh ataeun kitu gede amak. Gede amak. Cing saudara. Aya kajadian naon da? Aya musuh. Poduh. Teu kabejaan atuh Kakang. Apan ayeuna goblok. Nah siapa jadi ambeknya kaing. Asa dibawanya di wara cenah. Muni hese sia dijadikeun duit teh. Aya nu rek nyanak layang jamu sekali musada. Wah. Pusaka lambang kagungan negara. Laras ah.
Mun cawerang sih mah. Eta kumake Kitu keur didaguan ku produser. Cing alus. Kitu kumaha? Oh, acting teh. nanti hayang direkam. Teken kontrak sageureng dia oge. Ah, tak biasa nage ku didinya duitna nih. Aya musuhnya nu nyokot layak jabus kali musadanya. Lumpata ka handap. Geuning apa? Tur mah kayak ngomong. Keun akak ka handap ye. Da sia lila wae. Meni ku aing diborong sakalian.